Pakai nyar harta kami di deh ya. Cuaca senami bagus doang nih, loba masa nih deh, sebure deh peteng kabok doang kan. Aduh dia aja. Ya, bahaya di dak, bahaya di deh masak di dak ya. Nak mas jeung kawinak hirup. Tiga mana ku aya teh hayang kana aing. Kana bu hasim kinak. Tim meong gitu ya. Aing rentan anak kata penyong dan itu. Terus sampai kalian beteng. Hei, di keraon. Keraonan ya aing. Kayaknya emas aing yo. Astagfirullahaladzim, dia mah aing mah percayaan ku itu moal mendak dasar 7 mulut dia. Dia mah teu percaya. Ya kan kau sementara. Sebenarnya beda kunaan dia bisa kieu yeuh. Sampai pamikiran dia ka dia yeuh. Kunaon caritakan yang kunaon? Dah nyaho. Dia aing lam diceritakeun mah. Malang 7 mulut dia, bener cerita aing. Justru eta boga masalah mah mendingan dicaritakeun ulah dipendem. Tapi sebener sorangan kitu bener eta. Sapotong tadi mah ulah sampai 7 mulut kitu caritana. Beuh aing pohara dia mah. Heula mah pambarasa aing jeung ka aing. Sasep teh aya dia mah kayak mengat aing bungahareun. Aing teh hayang lihat aing ieu keur segala ditusukan kitu tak hati aing kitu tak suk eta lama aya jalan hakan poe berat berarti ya lain berat deh seberatku masih dilang geus moal kabayang di moal kabayang enggak mending aing mah dok ini ulah kitu da aing teueun amat adeuleuna dok ini aing aduh parah tadi gini cari tangan yang cari tak salah nih beneran tadi kieu bieu da nyong taknya baheula ku aing keur bobogan ku aing atuh aing ngarebut adi aing eta aing jadi hate ku si Ajid batu aing teh si Ajid eta aing mah aing eta keur pernah sering bahkan saya mah bisa caplak aing ge eta atuh aing yo kumaha jadi hate aing oh terus atau dia buka kakaknya atau kan aing yang nama deket dengan aing itu dia jalan menang tuh bener situ ngacak mau aing geus adeuleu ku aing dina itu minha aja minha setengah 100 astagfirullahaladzim eta siapa batur dia siapa atau batur aing kan sebernama ih oblong amat siatanya kalau eta saya teu boga pamikiran sakali sudah heula polong siapa mah ampun ku aing dicacaplak aing mah dia aing sebenarnya kieu yan cocokna mah kana dia aing sebenarnya mah kadeuleu teh ku aing dia solehah soleh dia mah kitu aing resep teh kana dia kunan ujug-ujug setak aing budak eta cenahun aing sabam pang soleh-solehna dalam dunia sebenarnya antang korak budak dunyaun geus da mata mah kahirupan ngaranna ge atuh kalau masih kehidupan tuh laki kieu teh indak ieu nasib aing he haju dia bisa galau kieu kumaha tadina apakah dia ngadeuleu jalan-jalan si atau apa kumaha kamar ku yang penak mantan aing eta sucah dur dia atuh kus itu di naon maksudnya dia kikian yang teu harti rada penasaran yang ngana deui itu naon teu harti kitu gerak dulur aing kieu atuh si Ajid eta si polong eta si Nupuy eta si eta ulin kamari atuh ulin deui ngagecok astagfirullahaladzim nambah 3 anyol di biak digusur teu bebeja deui kana nya teu dura aing eta ya pantesan aing menyaran sapoe nyaran sia kana eta mata dia teh deleukeun gerak kerik di mana ada sorangan di baku saha jeung saha kugo aing lebadnya mah keur macul di sawah keur mak dangdur teu nyaho-nyaho nama laguna urang udang percaya mah urang limpi beta si Ajid eta
Ayo. Pasti eta. Di mana, Tah? Kamari janjian deui eta. Di mana? Biasa nanti gitu. Nah, nurut kamar cik dia na bertiga nyol. Dirinya paling ge. Bener dia. Kamar gede urut bedul doang. Astagfirullahaladzim. Rengsek cepakat. Oh. Ayo. Guys, ayo guys, ayo. Ayo yuk. Oh, unjak ada saya tanah ya. Oh, poin gitu hewak. Jura punya poin gitu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Woi, asal beda ta motor ta. Nabrak motor aing dulu ge. Woi, jadi ya. Naon dia nyalahin kan aing. Dia nu nabrak, lompong dia yo. Ih, dia nak mana gitu? Jangan lancaran aing dia. Awas si minggir yo. Gasas ya motor ta. Motor goprok. Dibawa ka dieu deui. Ih, jalan sa. Jalan umum. Ih, geser yo. Geus biar ogang eleh mang geus. Mending sutan bae jeung aing sutan. Naon dia sutan aing makar kadenge. Dia katrobin deso amat teu nyokana sutan-sutan acan. Sutan mah kitu ta. Gamsut. Oh, gamsut. Kalau geus mending sutan bae jeung aing ayo. Bagaimana curug dia na coba ayo. Lain kela ada bisik kasrek bisik borok dia. Suci murni dia yang mah tulungan ge, tulung dia. Leungeun ge doang rarengkeh kopi loncor gitu. Kira ya gamsut. Gamsut. Ngomong amat ih aing. Biasa bisik kak sieun kula. Aing kira lewat yo. Orang kita budak na jadi saksi tadinya dia bisik licik kana yang biasa nage. Si kumaha dia cenah nong sama licik. Dia saksi terus sak. Neng doakeun neng. Bet. Doakeun saya menang. Bet. Jangan lo ngomong yo. Bet. Menang aing dia. Tadi main nu menang. Tadi radi aing langsung menang Masa bos. sih? Menang. Gitu. Badog dia. Kabogan gitu Asyo geser yo. menangkan kabogo batur. Ngelebeng kolot mah. Awas ya. Awas. Harusin aja kabogo. Ayo neng numpang neng. Ayo. Bisa neng. Bungkus turun ringgus mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika talabtu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sini neng kurang midip neng ngobrol nak. Ayo. Kurang mupuk lain. Jadian rame habis kayak kakak pucar kanan bae. Dia maruyuk amat ih. Kamari mengunahun. Teu si ruyuk ge asa ulah ku hideud bae. Gua malu bahilo dulu. Senang dijaga kuah mulai hideud barang. Mun dia nu rame bisa kayak kakak doang cari kanan kena kapanggi. Ente mual barang, mual kanyahan barang. Kamari dia nolas ge jalan jendela. Aku neng nulas rawat jendela. Aduh, Buhe. Jung kedom kanyangan kumaha eta. wis tenang bae kalem. Jung kana galak bu alabatan tongkeret harus sawarana ge. Emang tuh bosan gitu jalan-jalan bae perasaan mah. Atuh mal bosen barang jeung kabogoh ge. Heman bae meakeun duit yo, loba keneh teu beak-beak. Atuh tabungkeun duitna jeung kawin. Siap tabungan mah loba keneh. Ieu ulah mikiran tenang bae, pokona mah geus ka kana ngarestui bae, dilamar langsung ku aneng mah. Teu campur bohong eta ngomong, A. Henteu teu campur bohong teu naon, campur lagi baso doang. Mie incaina teu campur. Acaprak cenah. Ampun bae. Lapar ku acan ada racan ieu. Lalu segera kaitu meuli naon tah? Kita ngait beuteung ge ku bapa ka gunung, ogah bela-belaan. Ieu. Kan bela-belaan jeung eneng, hayang kapanggi eneng, hayang dua-duaan bete ya. Geus segera kaitu meuli naon tah? Meuli jajanan. Hari gitu eneng lapar gitu. Hari tadi jatuh di jajanan teu naon, atuh lapar. Aing yang si mumun hari jalan-jalan tak lapar bae lapar. Atuh boga beuteung mau kumaha? Atuh beuteung na kitu teundeun heula. Emang bisa diteundeun. Atuh bisa lah disampaikeun di hareupeun imah teh ya. Emang
laju disampaikan. Nyang ke Surabaya mau nenta ge. Kalau suruh itu, Kemana? dibijakan lapar. Aing. Nes kayak alu tangguhan di dinya. Awas sebelum kau mana. Lu awas aing nyuliknya. Tangguhan di dia 5 menit. Bener-bener. 5 menit. Iya berjasa iya si AA kemana meureun ge meuli jajanin jadi jajan. Coba Neng. Oh boy. 5 menit ge. Yo dah Rio. Tah. Ngeunah. Ih naeun ja ieu mah pancong. Atuh ngeunah ieu ciri khas leuweung. Aneh. Pantesan jelmana lepay kieu kos pancong daharna ge pancong. Kalau mau ngomong sih dahar bae. Ih. Naon jero ieu tunggeat gitu. Cak meureun. Tunggulah ieu mah dulu. Daharna yang cenah tadi melapar. Ih. Geus seubeuh ngadaharan angin ti tadi ku hese jasa. Bisa kali dahar ini bisa masuk angin. Teu kayang. Oh marah sih. Sawo tak? Mana dia? Aing. Anak tapi undergun. Atah. Undergun. Ya, undergun aing belum kan ya? Mana dia? Mbak, putake nih. Menang berak, berak. Jiji. Nah, dua. Apa ya? Apa? Yo, hiji yo, tah. Tahu dia. Gus. Kilobet. Cukup aja. Katakan. Jadi besi di baru lumpang. Lain nang maling dosa tantenya. Udah mau dosa kerja mah. Kayaknya. Aing ke emosi ya. Yang mau dosa deh. Mantap edana. Amis. Gila, sanggang deh. Bawa dia. Kesat ya? Kesat Amis. Baik. Oh, udah seru baik satangkal. Amis lah. Ramenya hobi berapa kan dia ngajak. Ayo dia bawa dia. Ayo bisikan telur sebelah tak. Motor adik tadi ya. Motor saha? Si Ajit. Iya. Mana zaman saya zaman dong tanya wan. Di sini mah. Udah kata Oh, enggak kata budak. ada lu mundur. Tangkap. Ayo, bisa jak sini kalau ayah ini. Mana dia ayo. Nah, dia tetekan. Itu anoman dia. Pantesan dia jomblo baeng. Nah, Tadi ya orang. dia kita tekan. Nah, Obrong itu budak. Hajar. ayo turun kita nih. Kita tekan beda. Jomblo sendiri. Padahal Udah. Hei! Astagfirullahaladzim dia iya. Dusun dia iya. TBP jadi dia karena yang dusun. Oh maksudnya. Dia kakak macam naon atau ada dari bojol emang tekan nyahoan. Buku aing ya emosi. Tinyaho pan aing keur mak dangdur, tinyaho. TBP jadi kana kita dulu aing eta. Oh jeung dia. Hei. Dia dusun amat. Mau dulu aing TBP jadi dia dusun. Tarik deui ka can soek. Lawan tidak kena aing. Pulkeun yo. Udang. Pulkeun heula. Udang. Aing ge jelema. Selain gitu dia ya, bebejan naon kena yang dusun dia. Atuh gua rek bebeja kakak Yes, naon. orang baik. Dia cicing lo para miluan. Bos dia ulah tong jawab aing. Dia ulah dusun. Dusun kumaha ka? Eta lamun mendek mau dur aing bebeja heula. Tadi kula anak bebeja kakak eueuh ka sawah kalau dangdur. Tuh heeh, mata kenaon dur aing teh ka sawah itu. Jauh ka mesti lentah sun sieun. Salah dia alasan pencong dia. Salah dia ta. Salah kumaha ka? Atuh ulin mah di mana-mana ge bebeja lah kana dulur, kana kakak, kana indung, kana bapana. Pan indung aing eueuh, bapa aing eueuh ieu. Atuh bawa bae ngunaon tadi izin deui ka. Atuh pan aya aing tanggung jawab. Kakana eueuh keur ka sawah. Ngomong naon si dia pan geus dibejaan ku aing keur ieu teh dia kayak main lain. Pan aing kana dia geus bebeja.
Dia ulin ke dia ading parpanahan. Terus kalau ngomong salah tuh basuku ta. Tahan dia. Sungguh, tahan. Tahan naon dia yo. Salah ngapa ngomong. Oh. Naon dak leng. Ini dia. Nah. Hayang aing. Dia pelot jeung bantuan aing dia. Hajar tah atuh punggung jempol. Ya dia hayang udah. Iya, asing ke panas yo. Naon bin hate Enggak dari gelut mem aing nak bunuh diri ya. Ngeus lah yang bunuh diri sekarang jam udah dilalak geng bang. Si dia alangan ya. Tuh hayang Ngeus bisa tadi mah. buat luan dikang. Tulan. Ah ulah gitu ge kak, ulah ditarik-tarik gitu, terima kula. Pandulur aing denek naon. Tahan dulu kakak ge awas, kekerasan dalam rumah tangga iyo. Masalahnya dia ngeus disasar. Ses gandeng kan. Busur betul. Ulah ngomong doang dia mau ngomong doang. Gerak naon dihalak paing. Enggak. Eh asne ulah ku campur ya urusan kamu dai mah ya, urusan laki. Ya geus dia bae. Dia pemuda gitu. Aing, talaki. Pemuda tanah laki. Talaki aing. Ngarunjak dia kena aing ya. Oh, salah yang gitu salah. Oh salahnya kieu. Aing gitu. Kumaha ge? Halah dari ieu. Weh. Dia jeung si eta jeung aing. Naonna? Pan anu emosi kana dia aing. Saduaan aing mah teu sieun. Heh, ngaluncak ieu dia. Ayo geus. Ngaluncak ieu dia. Tojok. Enggak, aing mah bunuh diri ya, gelut mem mah. Ih, beraing digunakan di kumaha. Tojok ya. Kal. Dulu anak bunuh diri kita. Jatuh dulu yang Ngus. Di sana nak. Turun Geus nih. ge ulah gelut bae. Enggak turun sih gampang. Turun. Ih, gelis yang bunuh diri jam ulah laki di baing mah. Balik. Yo. Urusan aku dia nya. Kalian nak kopi tah. Teman ya. Oh, Musuh sih. masuk durang ini. Aku cak sih. Kan sih kita bahas. Eh, ngada ini talian sekarang nih yo. Cing ngomong naon dia. Pesek namanya yang tanya. Asyik. Ih, dia. Woi, His gandeng ngomong. ari wani mah dia 1 lawan 1 jeung aing. Sukuna tak. Atuh enggak. Ih, setuh. Makana dia udah gede laga ta. Karasa aku serang. Dasar dia laki muncul kan aing ulah kicarana. Atuh kecil, udah coba pinter mah. Atuh bencong dia kicarana mah. Geus teh yang penting paling beak koeng kabeh bikang di mana koeng geus ngalaman aing. Ih, penyambung dia yo. Ucul kan aing yo. Ih, salah bong gandeng. Dulu teh aing itu babun telayo. Tinggal dia hakan beru. Dih, bocang amat dihangit. Dih, dia. Awas dia teuing dia beret hakan pu. Sato atau balik aing dia. Monyet doang kita sia teh cenah. Aing kumaha ngalaana ieu dah. Arah mau yang geus ajignya. Sieun dengan si ajig aing di arah dia koeng. Jejak koeng gitu. Satang sieun amat otot tak ngedeken. Kang sakumaha jeung aing. Macem-macem. Bakekok. Karena naonan dia di dia Belajar silat aing dia paruyang. belajar silat dia tuh jelas jalan ieu. Ih, silat pan kurang kuat dia laki mah. Supaya jama Oh, berarti kan melenyek pabogohnya. abogoh niar. Silat buru niar. Kapan jomblo bae? Atuh santai be hirup mah. Iya Jomblo dunda. kalian ieu. Jomblonya. Jomblo seumur hidupnya. Oh, jomblo sabun. Kayak damung milo bawa Eh. dia. Naon sana? Ulah kikituan sorangan ya. Ai saya di dia ya. Ah eta. Hah? Piro sableng dia ya. Geus ulah ngaladenan jalma jomblo kitu geus ayo. Caranya karap. Dan, oi. Dan. Karena nana dia kerbelak tangkil tanon. Kolong pong si bododolan lain kecamatan tadi ya. Aing di talian ta si Om bin Siani. Ya Allah. Buka. Lain bukan masalah naon sampai di talian gitu aja. Tekar teh nge bugu mah aing mau adina jeung mabok. Oke, itu masalahnya ya. Ya udah itu laan kon, bukakeun wayana bae. Dia keur kamari ngajakan aing bae pangbarsaing mah. Ya dia ngajak dia. Aku teboga duit. Kaharti aing dia berendaman jelema na. Kumaha neng? Dia lain ces kental aing. Terus kental di mana aing diracun ku dia keur ngopi. Segera bukakan nyolol omong. Wani piro? Geus tolongan karunya tah. Sorangan karunyaan, arikan orang untuk karunya. Geus ieu mah babaturan masalahna solidaritas. Oh, si mah ya aneh ing mah yo. Ih. Cuma peso ya orang kumaha ya, cuma gaji mesin baik itu. Ya Allah, jakararas. Lan ditarik bae sorangan mah. Karena emang aja yang ditolongan teh ya. Ih, jaga hati kumaha ya. Wih, jangan nuki. Tah, aku nggak lucul. Ya enggak segitu mah dia. Dia- Situ.
Balik yuk. Hah? Kalau masalah ada naon? Sudah kita ngopi. Dia mau kepo hanya masalah segala naon. Ih, Majik dia karena babaturan kayak gitu iya. aing tadi mawa si Uca. Tapi jadi karena kakana. Terus Mau kadil kakana ngoncor misian nih. Biasa-biasa karta, dia kata enggak bisa kieu mah. Ih, kata budak gayaun ya. atuh ho. Bukan serangan Belum doang. dasar lelaki mah hiji lawan hijinya. Tengok geroyok. Kayak apa ini? Cek gitu tajal mana tadi panggil dia itu. Sa, Si berkokok. ya nih jomblo. Oh. Yang main pangtonjokkeun ai. Gua dia tadi nembrak aing belok ta. Harunnya kata saya burungnya. Gak gayaun jelema mana? Dan gaya deh. Rumah sa jomblo. Polong-polong kata saya ta. Ini kan Jerman ini kan. Kemana dia? Tugan kajebak itu dina bingkrang. Tas neng lah bola lo neng. Digandong. Biar mesra. Ke mana sih dia? Hah? Oblong gursari ah. Ngomong-ngomongan kumaha kan ngomong tadi. Bunuh diri, gerak bunuh diri. Wanita. Bangunnya tanah laki. Laki aing. Ngalunjak dia kan aing Oh, hatang malis sih. Cepat gedeon.